Pi, ya kebenaran urang motor tadi pakai si Faisal minjem erek ke kantor polisi sakedeung. Hah? Nah urusan naon an? Ih, urusan naon urang erek nyieun surat izin hiburan. Oh, sugan teh aya naon? Yang aya atuh sok ang ya. Ya, mau lila ieu, minjem lah sakedeung. Kada aya pakai helm. Keselamatan. Diri saing diri pisan surat sana kieu sana. Sakedeung mau lila ieu nya. Ayeuna mereka. Ay, kamu kenapa? Hah? Pokoknya kita putus. Kamu salah paham. Salah paham. Salah paham, salah paham. Aku pokoknya mau putus. Jangan atuh. Gak mau. Aku Jangan. mau putus. Please. Nah, kunaon itu mang, Jack lompat. Kunaon nang Jack? Jadi nggak tuh dapat saya. Ulah pasya wae tuh pengkohan teh ah. Pasya wae ongkot. Pi. Untung kosong di kantor polisi nanti we bisa saha? Aing diri bisa euy. Aing mah leuwas dong. Asugan aing polisi rek nambah ka urang yang leuwas baksa belah teh. Mau motor polisi. Anjir, masa dang. Nah aing dia jadi mau motor polisi. Oh, aing mah leuwas. Astagfirullahaladzim aing. Motor ping ka mana ya aduh. Ah, di kantor polisi pi motor mana? Aduh, jabatan di pajak kan, Pak. Aduh, aing mah jeung nganterkeun euy. Pulangkeun mah buruan ya. Mau ngurusin nyusul ka dieu. Menyusul. Untuk buka urusan. Aduh, ya, Sabar, bahaya. saya urang motor polisi. Aduh, aing euy kumaha jeung nganterkeun aing. Ngomongna. Punten awak, punten Pak gitu ya lepas gitu. Aing teh dipajak motor mana? Kan 2 tahun. Tewa kata pajak mana? Tewa kata Magas motor si Lupi. Terus sugan teh lain ka kantor polisi sakedeung moal kicarana. Tan poho aing teh nya. Aing kumaha ieu aing Pak. Aduh, urang nganterkeun dalam motor ka polisi. Aing celakaeun. Udah tawa, ayo sunan tah. Kumaha kang ieu motor saya, ieu motor dina saya. Tinggal ke motorna. Aduh, Pak, kapunten pisan abi teh nya pukul 4 anak ieu. Abi motorna meunang nambut nu rerencangan, jadi abi poho deui motorna. Ulang ilik mau motor teh tuh. Ieu jeung motor petugas, jeung barek dinas. Anjir, Sal. Wah, sip. Kas, bener kesampean maneh hayang beli seret teh, Sal. Aduh. Nuhun, Wak. Alhamdulillah ya geus kasampean, tos kapeser. Namanya tina motor ti Bogor jang? Heeh. Sir, selamat, Sal. Lu jangan Aisa. Encep tuh Pak make nu kieu Wing. Aduh, encep pisan Sal. Nah eta maneh boga duit Ih, kapan Uing mah usaha Pak sebisa mungkin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tah kudu kitu ari aya kahayang teh usaha sorangan. Oh. Bapak hade nginjem atuh ieu naik main teh. Ada tuh kope pake. Aing. Anjir, Wak. Gagak lagi sumpah aing. Encep teh. Pantes lah aslina, anak yang bapak pantes pakai motor kieu mah. Sok kejaran mah. Cingguing nyobaan mah. Kajaran. Oleh dang. Angat nepi, Wak. Alah. Kade-kade. Yuh. Ada. Alah. Kade. Mau aku nu make jodok, Pak. Bisa mah, Wak. Kesanggup nakalan aja pacaran sama mana mah kesanggup. Lah teh disiruksak lah teh. Lungsur. Aduh. Mang, ya bandros ya. Murah di Bima ya. Bandros. Jangan namanya dagang naon nya? Bandros. Ieu teh nu kamari nya. Lah sia mah tiis dagang teh dulu tiis. Anu kieu teh, Mang. Nah, tiis kieu sia teh. Sabaraha dia teh? 1000-an weh. Nah, mama teh kan. Di Batur mah 2000. Cuma hiji 1000. Sagaalun, Mak. Sagaalun teh nah ya. Ya, dan terus diis mana ya? Haneut karek meunang ngagoreng. Iya, Aya barang digoreng Digoreng. Oh,
Siapa yang ngomong balelo lai hitut bentres. Ngeunah aing mah jal. Kada itu mang, dawa cangkangan. Anjing si goblok. Ini cangcayaan pisan sia teh. Ieu teh kolot kehet piraku nipu ka budak leutik. Aing teu ngeunah badosa. Aku tenguna tapi di dahan tulisan Darmaji euy. Moal kana Darmaji sia teh. Gegabah gegablek duit mah. Duit ieu loba ka aing mah tuh. Nah, sia nyebutkeun Darmaji ka aing. Oh 10.000. Ya, aing kakara ge beak hiji. Teu ngeunah. Baki kita tadi di daharan mang. Urang hiji ja. Teu ngeunah aing ngejalai. Aku tenguna. Teu ngeunah nu tadi mah bener aing mah tah sancing nu ieu ngeunah teh. Lain asa haseum da euy mah kalapana geus dira kitu. Da siapa dicampur jeung nu kamarinya? Hantu. Mang, kade mang ulah ngebohong, dosa. Nah ngabohong naon kehet? Kan aing geus beak hiji kakara ge. Baki kita tadi Ah, aing kedua. Karek dua jeung ieu tah. 4 mang. 2, tadi 2. Iya. Genep. Dua. Duanya, Cil. Mang. Duanya, Cil. Dua. Teu ngeunah. Tilu. Tinggal ieu tinggal. Tilu. Siki. Biji, Cil. Aku. Tilu aing mah asli nah. Tilu aing mah. Tadi lagi 100 siki nah jadi 4 siki. Urang tilu, Jal. Urang dua. Urang hiji. Hiji, Cil. Ayo bandar sabaraan hargana. 2.000. Ah, emang. Nah 2000 pen kamari teh sok 1000-an cenah tadi ge cek mana ge. Ah, tadi mah ngawadul. Aya mah budak-budak ngawadul kehet. Ih, Mang. 2.000. Hiji. Heeh. Ah, geus mah jadi lah. Tilu aing beakna ge. Mah jadi aing mah. Mah jadi we. Abah sabaraha? Dua. Aku 2. Tilu aing mah. Tilu jeung tilu genep. 8. Dua. 2. Jeung mana saudara? Salapan siki. 8 siki tasya teh. Nu aing mah kuah doyok tah. Kali 2000. Tah, wa doyok mayar. Yeus ya, Wak. Ya, Wak. Ya, Wak. Lagi bayar 50.000 Cil pulangan. Reok, kumaha tuh geus kolot-kolot gawean ka dagang. Mang kadang budak leutik di dagangna teh. Dosa, Mang. Cih, nah sia mah ngabohong kumaha sia mah kalaka sok ecean jigjikan nahuis sia mah. Opan Mang teh geus wisan. Pan ari geus kumaha lamun geus wisan? Geus kolot, Mang. Bayar. Ya. Mesti bayar kurang sabarahan tadi 20.000-an. 50. 20. 50. Pulangan 30. Da eueuh, Mang. Ah, geus bae mau dibayar. Kuruing we. Ya geuning keur uing mana mah. Mau bayar ah. 50. Geus lah mau dibayar jeung lah. Bisa 1 siki, Bang, tidak 100. Cil. Mang, bayar sia, Mang. Kena jadi ka aing sia mah. Embung, Ayangan beak tilu. tadi na 100 dari tilu, Mang. Baka nama bayar 50. Maneh mah ngabohong pira ku 100 sia teh menta dibayar 50.000. Oh, 50, Mang, kabeh. Nah maneh bisa ngitung teu? Bisa. Ari ieu sabaraha? 5. Ari ieu 5. lamun ieu jeung ieu dihijikeun sabaraha? 10. Ieu 5 kayak ieu 5 lah. Oh. Tuh dihijikeun. Nya 5 tuh kan sia teh beleguk-beleguk teuing. Nih, si Mang Mayo. Kayo, Mang. Iya 5. Oh, Iya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Genap 7, 8, 10. Bisa ngitung tuh. Sekolah tuh, Mang. jik si koplok.